Cerita orang ahli-ahli Allah Subhanahu tadi Kiai anu maut Kiai anu boga silsilah dicokot ku Gusti Allah sepuh ya terus gantina dimeranggen bae kuari geus gantina aya mah ayangan barang ditempo ka ditu atuh kos kitu kaayaana zaman kan DPR pusat panu neruskeun ayeuna teh di deleun agak saliwat naga atuh biasa-biasa bae Jawa Tengah Semarang aya ge biasa bae di Jawa Timur biasa bae tinggal aya hiji deui Habib Lutfi ge geus batur cak jana geus batur cak jana kamari ieu mah boga batur teh 5 hiji Gus Dur kadua Ki Fawaid katilu Badim Kendal nomor kaopatna sekumpul Kalimantan 5 jeung nyana sekumpul maut rame ribuan kuari nuzarahna dibangun miliaran setidaknya kalau di Kalimantan mun nyana ngaji kabeh TV Farum saluranana kabeh saprovinsi Kalimantan ngaji kabeh nyana mah teu hayangan dikondisikeun we kos kitu urang masih keneh nyaritakeun tentang diat muasik keneh panjang lalakon moal kabahas datang ke puasa hareup yes ya mah urang ngajina santai bae asal nganyahokeun hungkul jang diri urang supaya urang leuwih hati-hati supaya urang jaga di akhirat ulah neumbleung sagala bersihan diri urang tina dosa-dosa zahir maupun dosa-dosa batin terutama ieu tentang kabair mengenai diat jinayat balas pati ulah hirup urang datang ka urang mabok kabair zina diancam keras maling ngabunuh eta mah ancamanana keras sehingga eta mah di dunia keneh dikenakeun sanksi ku Gusti Allah melalui keputusan negara nu di nagarana eta adalah make aturan-aturan Al-Qur'an baik berbentuk amir, sultan ataupun khalifah atau model diurang presiden yang mayoritas nama Islam tah mabok lain letik-letik dosa sebab eta sangsina kudu dirangket 80 rangket pan kuari mabok teh geus dijadikeun tren anak muda lamun teu mabok wah ortodok namun hayang jadi anak muda nu mudirun mabok pemandangan-pemandangan di filmna atuh kos kitu turun orang-orang barat ka urang kieu kita dutukeun ka urang geus teu make Al-Qur'anul Karim tina mabok malumpat namun teu maling kana zina sebab akal geus leungit zina mun muson atuh datang ka paeh lamun goer muson atuh dirangket 100 jilid dan pan lain letik-letik hukuman berarti maling lamun geus datang ka nisab maling 4 gram emas potong dengan sakit kumaha teh cenah lamun di DPR eta mah maningan ge digantung habek teman wah pemerintah eueun nu teu korupsi
lillahi ta'ala eueun teu korupsi beneran ieu mah hese moal dibaturan lamun teu korupsi. Aduh mangkan ingat tuh ayeuna mah urang hararaya memehna geus nyogok hayang jadi pemerintah. Masyaallah karim. Imam Hanafi mah baheula dititah jadi hakim dipaksa ku Raja Mansur. Imam Hanafi gideg. Jawaban Imam Hanafi hampura lamun kula jadi jelema bener teu pantes nu bener jadi hakim sebab eta mah pagawean nu kurang bener. Mun kula teu bener atuh engke ngahukumanana leuwih teu bagus, sangat teu bener kula mun teu bener jadi hakim teu layak. Kula membung tangkepnya na di penjara, titah jadi mufti, titah jadi qadhi, titah jadi hakim, embung ditangkep penjara, keluarga deui dipaksa titah jadi hakim tetep gideg embung, asupkeun deui ka penjara, keluarga deui titah deui embung deui, akhirna diracun. Imam Hanafi diracun, gosok itu gede dah. Begitu diracun manehanana minum lain deui rarasaan awak. Oh berarti aing diracun. Seurinya. Seuri diracun seuri. Coba dibojong. Seuri itu maksudnya gua bebejanya ka murid-muridna jeung ka rekan-rekanna. Kaula mati syahid cek sesuai jeung doa kaula. Kula bakal nyusud ke para syuhada-syuhada. Bener teu kamal. Genep hari maut. Maut diracun syahid berarti. Ya Allah, ya Rabbi. Jelema gede, embungeun jadi hakim. Kuari mah hayang jadi ketua MUI nyogok. Hayang jadi Kapolres nyogok. Hayang jadi wali kota geus lain nyogok de gok janu kasogokna ge kiai. Nyogok eta mere teh nyogok. Kiai dibere seseur-seurian. Ai kiai bego. Dibere ku calon wali kota seurian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah. Oh. Karim atuh komo RT. Kiai rage seserian mental dari kiaina bego kurang gede mantap mana tuturkeun deuleu Imam Syafi'i tingali Imam Maliki tingali Imam Hanafi ahli-ahli Allah nu dituturkeun datang ka yaumul kiamah ku urang mazahibul arba'ah anti dunia anti duit pemerintah. Coba teangan di Kabupaten Tangerang numbungin duit pemerintah. Bawa ka Cilongok dek dijadikeun jimat ku aing. Ulah kitu cenah kiai di Tangerang malah hese di Serang atuh. Serang hese Pandeglang coba teangan. Nu anti duit pemerintah. Nuturkeun Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Imam Syafi'i itu dipaksa mbung sarua mbung duitna jadi mufti. Imam Syafi'i anti karena duit tegar nu mantep. Imam Maliki sarua bae datang ka duitna diangsongan ditenden di juru dibagikeun. Imam Hanafi boga anak kemudian anakna ngadahar apel pamere ti raja kadeuleu ku Imam Hanafi dicekek anakna tonjok sungutna calang kaluarkeun sia anak aing haram kudu ngadahar pasti moal jadi jelema sia cekek oh keluar kabeh karak di ieu mah sia aya di urang nu kos kitu ceng ye ti bupati ye mam bil barakah
dibebeskeun habek. Ieu keur carita urang dituturkeun Imam Syafi'i, urang kan lamun geus teu bisa Imam Syafi'i modal tawaf, urang taklid ka Imam Hanafi, bacakeun nu kos kituna fikih nama babari. Cek Syafi'i kieu, cek Maliki kieu, cek Hanafi kieu, lah tamah ilmu pacek cok mana nungeunna. Ikhtilafu ummati rahmatun, silakan ta eta nama teu dipacek cokeun ta ma'rifatullah nama. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi eueuh nu dipacek cokeun. Tah tuturkeun eta. Bisa-bisa setengah atuh ulah nyeunan proposal bae. Oh, ieu mah keur salat Allahu Akbar geus katari wancan. Ghairil maghdubi ghairil ghair. Mudah-mudahan we kata ieu. Hayang meuli Avanza ieu teh. Waladduhur. Kiai tolol. Tuturkeun mana umat kuari, masya Allah, ilmu masa gudang warok namana. Ieu keur carita dongeng nu kurang ditaluturkeun ieu pahamna. Urang teu bisa make Syafi'i tawaf Hanafi lah. Ayo ditaluturkeun ku urang sok. Dihulah dihela masuk satuntung aya mah mazhab. Ayo asal bisa bae. Di kumaha tah kumaha. Tapi maripatna teu ditempo ku urang, warokna teu ditempo. Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun para wali dinyekel duit ti pamarentah ngurucut jadi getih, ngurucut jadi nanah. Paneta weureunna geus jelas zaman baheula. Komo zaman SBE. Geus lain getih jeung nanah deui beureunan nu tah maka kedohna tah geus. Ku urang kitu. Urang seserian deui nginum racun. Seserian mentak tidak khusyuk ke sholat. Hese jasa, masya Allah. Nah iya orang ningali sejarah-sejarah lalampahan ahli-ahli Allah. Minimal atuh orang muringkak bulu, helanan kadanan orang ku apik cara kos gitu. Muringkak bulu we, atuh teu muringkak bulu nuluhur nu handap. Sugan muringkak we di nu dihandap. Lain muringkak deui nu dihandap mah entudan mah. Rese jas. Keur carita urang ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kiai-kiai anu maot teh, kiai-kiai anu boga silsilah dicokot ku Gusti Allah. Sepuh. Ya. Terus gantina dimeranggen bae kuari geus gantina aya mah ayangan barang ditempo ka ditu atuh kos kitu kaayaana. Zamankan DPR pusat panu neruskeun ayeuna teh. Di deuleuna geus saliwat ge atuh biasa-biasa bae. Jawa Tengah Semarang aya ge biasa bae. Di Jawa Timur biasa bae. Tinggal aya hiji deui Habib Lutfi ge geus eueuh batur cakjana. Geus eueuh batur cakjana kamari ieu mah boga batur teh 5. Hiji Gus Dur, kadua Ki Fawaid, katilu Badim Kendal, nomor kaopatna sekumpul Kalimantan. 5 jeung nyana sekumpul maot rame ribuan ku ari nuzarahna dibangun miliaran kaumna. Setidakkeun kalau di Kalimantan mun nyana ngaji kabeh TV Farum saluranana kabeh saprovinsi Kalimantan ngaji kabeh. Nyana mah teu hayangan dikondisikeun we kos kitu. Kemudian atuh Ki Fawaid maot, kemudian Gus Dur geus maot, aya Mbah Ndim hiji deui ge atuh biasa artina masih nyambungan kulantaran nyana aya kegiatan kadang di NU kadang nyambung teu cara nu kamari nyambung kene tinggal hiji deui mentak hesek sedengkeun bebah beblot pina geus kolot deuk ka saha kos kitu mah pan teu bisa dikondisikeun kumaha ilham ketua thariqah mah hese teu bisa dipilih demokrasi teu bisa. Tah ieu nyana geus bingungeun ku ari nempo sa Indonesia nyana nyahoeun sa Indonesia Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Lampung Kalimantan Aceh Padang terus nyanangan sakadar ceurik ngurucut cai mata teu kumaha dina harti ieu geus kabawa kabeh ku ombak erosi
Kiai anu teu boga HP, Kiai anu teu boga TV. Aya cenah di Cisoka teu bogaeun TV, bener. Tapi nyana sok milu ka tetangga. Atuh mah keneh-keneh ge mending boga atuh. Ngariweukeun batur tah. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Aya nu cicing bae teu ka mana. Emang cicing ge teu kapake nya. Nu mantak RT tilok datang sapiranyana atulah. Ya cicing teu kapake. Mun kapake mah ancul-anculan sarua jeung batur. Oh ya Allah, nu mantak iza tajal jalal alim tajal jalal alam, di mana ancul-anculan kiai alam bakal leuwih riweuh ancul-anculan. Tergantung alimna, kiai na teu tarariis. Urang silaturahmi ka kiai, kadenya amanat ya. Di dalam kurang dukung nomor sekian. Si adek, salah si adek. Atuh murid mah daek bae orang nyana mah geus diwawalan. Pan eta teu sejuk. Sakedeung deui partai. Beres pilkada moal kobol deui partai. Kiai geus baroga pilihan kabeh, nu PKB, P3, Golkar, ge kiai blon ya. Bangsa ke Demokrat ya. Lain hayu ngararaji bae, lempeng-lempeng ke. Ulah loba pas ini, akibatna pas ini. Ayo, kiai anu kamari puasa Narbo ke belah dia. Nu puasa Salasa ke belah dia. Ulang hiji. Nah naonan. Ngeblon-blon awak. Lain hayu dulur lah atuh nu geus manggeus bae urang ngahiji bae besi ka bawa pae. Geus urang benerna mah jacek Allah. Kabeh pada boga kayakinan jeung boga aturan. Tiiskan ke masyarakat. Waalaikumsalam. Siap puasa Salasanya? Di dia ulah. Di dia ulah. Mungkin dah. Bagus. Sebenarnya silaturahim mal ka dijadi-jadi lah cenah ieu. Badok, teu ka dieu kitu masalah. Giliran werda kebal di suratan dugu nya. Bos, sini dong. Jangan, saya makan puasanya Selasa. Enggak apa-apa, bos mah, kecuali yang bukan bos. Kiai oplo teman bos. Tiiskeun diri engke ka bawa tiis umat. Meureun nu mantak teu nurut ka nyana ge urangna meureunana encan layak diturutan. Geus jago berarti Quran, hadis. Geus ulah aya hawa nafsu. Sia teu nuturkeun pamarentah awas ya. Jeung masyarakat ge meureunana naik tuturkeun mah nya ge nuturkeun. Teu kudu hese-hese. Geus sabodo sia tuh geus ku aing deui bejaan teu mah sabodonya aing teu tanggung jawab. Geus masing-masing bae geus beres. Ieu mah teu geus anu kamari Salasa ulah ngaji ka aing. Nggih, tungtungna mah nu ngaji we di nyana. Teu tarariis masyaallah. Kurang teu hawa nafsu. Kadanan ku ngomong kieu bala nuturkeun aing nuturkeun batur bala aing mah sapira aing ilmuna ge leutik sabodo. Tama keur akur bae jeung aing ngatam deui keur henteu naon. Teu ngeunaheun pan. Ieu mah sia teu nuturkeun aing pan kiai. Sagedeung deui aing jadi abuya. Sia si teu nyebut abuya ka aing. Kiai pan aing. Anu nanya ka mana Mang Haji? Bae go sia. Kiai atuh. Teu ngomong kiai sia ka aing. Teu kadeuleu udeng-udeng aing. Sorban aing teu kadeuleu. Kiai ka mana? Tarada deres aing sebut kiai gitu mah aing ditanya tarariis. Isuk mah mama atuh. Kiai mama nukan ka mana? Hartina ieu batin urang kula mah ngomong kos kitu ge kok kitu. Urang lempengkeun hayu lalaunan. Insyaallah. Iya ngaji orangnya di negara orang jelas-jelasan geus teu kapake teu dikondisikeun lantaran negara urang hukumna hukum Walanda, demokrasi HAM, hak asasi manusia buatan manusia. Tahun nu kamari mah kitu, tahun nu kieu kamari mah kieu, hukum teh teu paten tapi hukum Allah mah paten. Nu nyieun langit bumi Allah, nu nurunkeun hukum Allah, nu utar atur Allah, urang bakal balik ka Allah, kayak dipertanyakeun urang
tanggung jawab di harapan Allah. Namun ingat kadinya sararian sabaraha gubernur geus maot ditanya nyana ku bupati, sabaraha abu ku Allah, sabaraha bupati nunggus koit bakal ditanya nyana ku Allah, sabaraha presiden di Indonesia anu geus maot ditanya ku Gusti Allah. Kitu kene kiai ulan ngulinkeun hukumna ditanya ku Gusti Allah. Eta ketika orang ditanya di harapan Allah, emangna Allah bisa dibohongan ku urang? Kula ngahukuman gitu Gusti, bener sia karena Allah bohong sia karena Allah Gusti, bohong sia ya seetik lah karena itu neraka. Emang Allah bisa dibohongan? Allah maha uninga tuh sararian bandurang ya Allah. Izaid kuaringan yayaki Umar make panah kebenaran panahna teh seseketna aya 2 cagak panah teh aya nu hiji seseketna disebut sinan ruruhit, aya nu 2 kitu tah. Jadi lamun nancep teh 2 Zain nganiayaki Umar make panah ditancapkeun ruruhitna, ternyata ruruhitna teh horeng aya 2 nancep ka jero beuteung. Nu jadi masalah kuari ieu kan kudu didiatan bales. Pembalasan anu lantaran 2 hiji apa 2 takos kitu tak kan lamun belati mah cep hiji golok cep hiji panah anu hiji lencos cep hiji kuari mah 2 tah ieu hitungna hiji apa 2 mundur hitna aya 2 fasintani hitung 2 Masya Allah 2 asalnya obanya mahalana ya balik bae ngaji ditajong doang bohong nu kamari mun ditanyaan ya tuh selebeng mah bleng so lah kieu teh mah teu kapake ieu cenah geus atuh kumaha sia bae atuh teh urang gaji bab diat ti awal teh ka ieu ya nyaho bae. Namun ditanyaan saurang-urang, namun nu bisa balik, nu teu bisa teu balik. Atuh loba nu teu bisa, aing mere dahar ka nu teu bisa loba. Kudu mencitan ku bawa malulu atuh aing. Teu lulus ieu mah murid kan. Aja nu bisa ge ngaku teu bisa bae aing cenah. Ngeunah dahar di dieu. Rugi nu bisa bae cenah balik sorangan. Asal nyaho bae urang nyahokeun kieu meunanggan jaran. Masyaallah sanajan teu dilaksanakan. Wala yaskutu arsul tegugur emboh bayaran biltihami mudihatin kurapatna tatumudi hazaid nganiayaki Umar ngabacok sirah datang katingali kakatingali tulang natumudihah ngaranna na eta teh gapan wajib kudu bayar diat. Nah kuari geus dikadokterkeun rapat cageul kurapetna tatu mudihah ki Umar hasil ka medis di panasilinan di kaput dan lain sebagainya. Bari mau nyonya ka panasilin eueuh meureun obat panasilin manjur jasa padahal eta panasilin. Masya Allah panasilin mah manjur lain lalagaan sebab kula keur leutik eta obatna panasilin ujung mantri teh make sepeda dames di tukang naya tas gede so lumpa asal aya budak bae kieu eureun nyana mah siap wah boroknya geus teu ditita deui ya panasilinan ku aing sia
berangkat kapan ide jeung jelema wah sia korengnya ya panasilin ya diaing totolan tah paparan dieu berangkat teangan coba mantri dokter nu kos kitu ku hari zaman kula masih aya kebe tau kos kitu nu karena Allah masyaallah bener-bener sama mantri dokter lillahi ta'ala komo digerokeun wah geus bungaheun jasa sangkilang teu digerokeun ge liwat emangnya ditugaskeun ku Gusti Allah cak dirinyana aing mah boga ilmu kedokteran geus boro-boro dititah nu teu dititah ge emang aya di aing obatna geus kuari mah sakitu geus aya ge obatna dimahalkeun aduh datang ka ngek-ngek ya ini resepnya ya ntar 5 hari kesini lagi ya datang deh gimana ada perubahan ya nih dikurangi obatnya yang ini diganti 5 hari ntar kesini lagi ya 5 hari gak ada oh iya udah bagus ntar 5 hari kesini ini datang kami sana untuk ya dokter teh dari ini obat kalau beli di mana di yang lain mah mahal saya mah dimurahin ya saya mah nggak ngambil untung gede-gede asal ada ongkos saja kalau udah sembuh udah nggak usah kesini lagi ya udah kalau obatnya masih ada kasihkan sama yang lain udah ya udah sama penyakitnya sama obatnya kasih sama yang lain kalau ada ayam sama penyakitnya sama ente kasih ayam juga udah beres lah ya Allah ya Rabbi iya bante suka segitulah nah kos kiai aya ilmu di nyana aja meta teh kudu diondang ngomong teu diondang teu eta kiai blon ilmu aya di nyana satungtung aya kesempatan jeung hayangeun atuh ngomong ya carita hukum tek carita jadi ondang teu ngomong kape jadi eta lamun jangkrik kudu dikilik mun teu dikilik beti lok ngingkringan dikilik kring dikilik kring dibere jukut ngingkringan kuancang jadi bere jukut aya ngingkringan kana pingka ya kiai kuari kiai pingka ya kudu dikilik wae masyaallah aduh tetep tatuki Umar geus rapet geus cager Ki Zaid can memberikan diat terhadap Ki Umar ku geus cager teh teu gugur tetep bae wajib bayar khamsatu ab'irati 5 onta wajaifatin jeung tatu jaifah nu di luareun sirah andai kata dibacok dina pelebah cangkeng kebeneran Ki Umar kuari langsung ka dokter dikaput sanggeus tadi kaput kuari geus rapet deui nah eta Ki Umar nu boga gawe tetep wajib bayar bae sanajan geus cager wajib kudu ngondisikeun diatna beres nyaritakeun urusan tuta tatu nu eta Ki Musonib kuari rek nyaritakeun bagian kedua mengenai tentang anggota badan anu hiji-hijian nu bakal dibahas ku Ki Musonib di dieu aya 16 rupa hiji urusan ceuli 2 mata kan tambah hijian nomor katilu jafnun talakop mata ieu ngaranna naon teh ngaranna naon ngaranna urang mah talakop mata ieu naon ngaranna kelopak mah ieu na tah ieu aing mah nanya ge
baturan boga teh nyawa ngaran deui. Tah, kalau ieu kelopak mah ieu tah. Ieu naon tah? Ieu alis. Ieu tah. Lapok mata, tutup mata, kap. Masya Allah karim tengah orang bah. Mergaubat anfun irung sungur kalimat syafa biwir hijian kata mun dirusak maksudnya kata kumasang sinain hijian gitu geus dibahas ku ulama Masya Allah karim ketika genep lisan letah kumaha mun ngarusak letah ketujuh silun untu kumaha mun ngarusak untu nampili ngerungkan untu bau budak sakumaha batu kali rungkan untu itu atuh kiai cenah ulah rungkan coplok atau umplak bae untu ieu kurang hebat rungkan serem kadang. Aduh Masya Allah udah karungkan gitu untu nomor kagenep nomor ke-7 untuk nomor ke-8 layun janggot nomor ke-9 yadun ke-10 rijlun suku ke-11 al-maktun pepentil susu nomor ke-12 zakarun zakar nu ngagantung nomor ke-13 unsayan ndogna nu dua cek urang Jawa mah peli cek urang Cikupa mah pler hanya itu dijelaskan kumaha dijelaskan kadang ku awewe garila cek awe aing sanu ditanya aja sih kaya aing ada ngebahas peler ja halo itu wae gaji geus komplit mun urang ngaji pikir kos kieu raya kabeh aduh aliani birit dua kula bakabari hayang seurina aya sedihna aya aya wewe datang nini digende buriang gitu kula kasurupan mau dibakar dia tuh teh cenah lain kasurupan kieu ieu geus kolot nini muriang sakaratna hese kamari geus seminggu ka tukang geus sakarat kuari rada sehat deui hayang dibawa ka dieu aslina di mana ieu Karawang wah lain deui di Karawang ieu kari umur sabaraha saya 70 leuwih cenah kieu kolot geus keur sakarat kamari minggu kamari sakarat kuari rada eta naga deui digandeng ku anakna yang ditaluturkeun ku dulur-dulurna hayang ka dieu bae cenah kiai hayang naon emang ni abdi cenah kiai mumpung bisa keneh ngomong tulungan meureun abdi hese sakarat ge geus 2 rintakan sakarat teh geus 2 rintakan hese kaluar meureun abdi masang susuk baheula keur ngora kiai oh naon nu dipasang inten jeung emas di mana di dieu cenah kiai tah di dieu tah mulai ya ambo di dieu kajawan ku lagi kurang ada yang seuri di mana deh di dieu cenah kiai dasar Karawang sialnya sudah Masya Allah pohara kula ditanya keur ngora emang jadi naon ini ya gitulah pernah jadi ronggeng tah ayo ka dieu kawin jeung urang dieu juga maot salakina geus cicing di dieu anak baranakan ieu bari kula sadar cenah ieu cek anak-anak kula bawa emak masang susuk dibawa tuh kalau betul bisa ngeluarkan kos gitu teh
Teu bisa. Jadi sabere cai we kena balik bae teh mah. Ya lamun deuk masang susuk cek ulah saeutik-saeutik. Dia setengah kilo. Maksudnya abadi keluarga juga orang bisa dijual. Segede kilo leutik. Aduh, insyaallah. Itu cerita hese memang hese sakarat nu make susuk geus lain hiji lain dua ieu mah aki-aki tahun kamari ieu kolot nu sakarat kamari loba jasa nu lapor hese sakarat bener marake susuk guys tah kuari ulah sok wani-wani make susuk nya perang encan urang atuh ayeuna deuk berontak-berontak ja urang atuh encan wayah jeung naon nu deuk pake berontak atuh kuari teu bisa jalan kuari mah urang nuturkeun bae lah aturan-aturanan ge aya komando ketika berontak ketika aya komando urang taliti arahna ka mana ka arah komo lamun memang benar-benar kafir nyerang ka urang geus sama ulah diantepkeun siap sing-singkan lengan tangan kita maraju nu bengek lah kagok bengek sia mending paeh di ditu sia daripada paeh sambarangan gitu masih syahid nu gagah mah kiai nu kelumpat lah ka ditu kiai ondo nah mana nih ke-16 Safran 2 biwir nomor ke-16 15 Safran nomor Safran itu biwir handap maksudnya biwir handap lalaki mah teu boga eta mun dirusak eta sabelah kubahan tah kemudian 16 jildun ye nu bakal dibahas ku urang satuan anak geus anggeus yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam di selesai urang tinggal macaan kitab hasil uraian Kangjeng Nabi anu diijmakeun ku para ulama terus kabelah diana difatwa-fatwakeun ku ulama tinggal dibaca geus teu kudu urang kurang karang deui hararesa geus tinggal bacaan kita bae yuh kitab nu mana dibaca moal datang kata akur pasti akur mereka hiji ku ari deuk dicaritakeun tentang rusak ceuli gede fungsina ceuli hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura na ye ceuli nya inum minad kaulang adamalna khalaqnakum kaulang adamal ka manusanya amsajin nabtali tina cai mani anu dihijikeun cai mani awewe ovum ngaranna jeung cai mani lalaki sperma dihijikeun borosot jadi urang kuari urang teh cai mani antek cai mani mah teu najis lamun cai mani najis atuh urang teu beunang ditoel suci cai mani mah suci gae di nu mah ulah abong-abong suci yang cuma yang nyawa diuyuk ya amsyajin nabtalihi bakal dicoba ku kaula cak Gusti Allah sakilah hirupna rendah henteu tawadun henteu ngaku henteu aing pangeran sageus ngaku sia kumaha pengakuan sia ayo dicoba ku aing sia dicoba ku hirup, dicoba ku sehat, dicoba ku gering, dicoba ku sugi, dicoba ku susah. Nah, aing nyoba teh faja'alnahu sami'an basira, aing mere ceuli supaya bisa ngadengi.
engke sia ngadenge aturan-aturan wejangan-wejangan ti Kangjeng Rasul nu kazamanan jeung Kangjeng Rasul teu kazamanan jeung Kangjeng Rasul jeung para sahabat teu kazamanan para sahabat tabiin teu kazamanan para tabiin asbat tabiin teu kazamanan asbat tabiin para wali-wali di urang wali sanga teu kazamanan para wali sanga kamari zaman Syekh Nawawi teu kazamanan Syekh Nawawi kuari zaman kitu Zainuddin MZ Zainuddin MZ dan geus miheulaan ka urang kuari zaman Kiai Mansur Yusuf Mansur Kiai Yusuf Mansur lagi cenah ditahan zaman Kiai Fudoli ayo tak orang gede kurang dibere tak cili jangan ngadenge wejangan sebab lamun teu ngadenge engke Gusti pan abdi disiksa pasti teu ngadenge emang aturan-aturan abdi pancet dibere celi ku Gusti teu bere ngadenge dek mah hoti mana oh siapa teu ngadenge nya henteu surga atuh nu torek mah ka surga langsung nu torek mah geus langsung ka surga. Masya Allah sebab gak tuh bisa ngadenge dek nyaho ngadenge ku aja torek nina henteu nu torek beres cak aki-aki hadena aing torek siapa torek ke kamari mah ngadenge kuari mah torek dengkok tama teu bisa tama tuh torek geus dicabut jak kamari mah ngadenge nah ieu ceuli berarti fungsina pohara menang diganggu ya celi celi lamun eueuh ieu tamun eueuh daun celian urang mah bisa ngadenge demantak tina daun celi teh beda-beda jelema aya nu daun celina gede dina ilmu hikmat mah ieu kos kitu teh aya nu daun celina rancung kadinya arahna aya nu daun celina teleutik kitu arahna aya nu daun celina kos kieu ka dieu gitu teh saliwang tah kos kitu mah aya nu daun celina ka dieu kitu saliwang teh artina mah kurang mireungeut teh artina kurang perhatian asup ti dieu kaluar ti dieu asup ti dieu kaluar ka dieu ieu ceuli aya anu ka dieuna nu gede kieu teh teh ceuli teh macem-macem ceuli mun teh kolot baheula mah budak bagus ceulina ieu hebat ya ceuli perhatian kanyawan tina ceuli wae ge ku kolot baheula mah kanyawan aduh ya budak bagus ceuli kurang gede ceuli urang mah kuari zaman modern kurang memperhatikan ceuli goe ka zaman bapak kolot gula mah almarhum Abah Agrat di Doyong nyahuan jasanya dah ceulina bagus budak masyaallah kula sok ngadeukeutan hajunanya bah ceuli kumaha teh barahan ceuli kos kitu tah bisa kanyawan gitu celi tah celina kos gitu baraha ditengetkeun bener aya deui teh celina kurang bagus kunaon emang saliwang bener padahal gua narjanya ka celi-celi mun mamang kakula didelekeun ku kula celina pernah belajar di bapak kolot baheula kawan tah datang ka pernah aya hiji lalaki bisa ngaji hiji lalaki bisa ngaji artinya dijodohkeun jeung anak abah almarhum dia abah ka dieu dideuleu geus keong bae geus teu keubel kajar mun bisa mah ulah cenah teh tuh kolot baheula kos kitu kunaon emang kurang bagus celina kula yak sia eta bener geus can paham akhirnya terjadi teh jeung jelema eta pinter anak kiai pinter junanya almarhum teh emang kunaon teh celina gitu eta teh pelit jadi lamun pelit di keluarga teh angkeuna loba masalah lamun pelit maka jeung kumaha diperhatikeun teh bener dikuliah ka di celina pelit kuari ge pernah belajar aduh lah cenah teu kudu di kiai sama di Paririmbon ge aya ye tuh ngaji di Paririmbon mau guruan oh ya mentak aya ciri ceuli da ye kuwari wal madhabu wa nabil hunaini
diatanlah hukumatan nurutkan cek mazhab sanyana eta dina ngarusak dua celite wajib bayar diat celi digodot muki Umar kuki Zaid siat cempring sakumaha celit embe nu hiji deui sepring teta celi Ki Umar digodot dua kuki Zaid ieu kena diat mahal diatna lain sambarangan celi mah nurutkan cek Kangjeng Nabi celi mah ieu sabaraha 250 ya Allah membantak fil udhun khamsuna minal ibil ngarusak celi 50 onta hiji onta 20 juta 2 kali 5 berarti 10 berarti harga berapa 100 juta nah terbuka duit mendingan songkeun celi ya rusak celi aing ya yang lebaran terbuka duit ayo celi ya Allah lain sekadar tatarog lah hukumah sekadar dipentak itu jang naon ngaranna kitu ka medis lain tapi 50 onta Allah karim wa badun dikusti lamun saparo anu dirusakna berarti kudu mayar saparo sarua bae nu dirusakna sabelah 25 atau anu dirusakna teh ieu mah diiris tetengan saparoti dia kaluhurna henteu kahandap ka dieu 15 tinggal kitu bae teh mangitungna diukur ku urang celi ieu 25 saparo 15 lamun setengah berarti setengah nanti 16 sabaraha tah nah tinggal dihitung kemana beratna gedena nah geus araradil celi Masya Allah kumaha lamun lain dauna nu dirusak teh tapi fungsi celi ngadenge kuaris Zaid jeung Ki Umar ribut dijotos uki Zaid makaning jotosan besi wow. Besi mah terkenalna dua hiji jotos kadua sepak besi Jakarta waduh permainan Jakarta teh besi nu mentak di film-filmkeun kanyahoan ku ahli jurus mah salah budak tah ngaruntuhkeun atas nama Jakarta kuda-kudana salah besi mah lain kos kitu nyahoan mentak pernah diralat ya hiji film anu jadi dideuleu ku ahli besi Jakarta anu dibintang film ku Pengki Suwito saya teh Pengki Suwito salah diralat kembali salah besi Jakarta lain kos itu diralat kembali rapihan karena jadi teu meunang sambarangan jotosanana kuda-kudana sepakaman wah ya Ki Zaid mah jago cengkareng aslinya nggak tahu kamu jotos torek ternyata gendanganana pecah KTHT periksa aku THT wah ini sudah tidak bisa diperbaiki sebab ini mah gendangannya pecah terus dikorek diperbaiki aja supaya ulah ya baik infeksi terus ternyata bener torek sama sekali itu takumata daunna mah aman-aman tapi fungsi celina jadi torek kuari tetap walau aya basahuma lamun ngatepungsikeun Ki Zaid kana dua celi padiaton diat bae tetep padiaton diat bae wabi kaulin cek dina kaul mah tama hukumah bae teman nu kos kitu mah sakadar ganti rugi teu bisa tetep diat diper ikhtilafkeun pacekcok kumaha mun mutuskeun anu teu fungsi
walau koto aya bisa taen bagus emang tatadina geus torek ieu mah Ki Zaid teh ya gelut jeung Ki Umar emang Ki Umar na geus torek kebanyakan mah torek kanyawan torekna nu heuai kunyana dijawab pajar nanya buku jelema heuai oh teh di itu sial aing heuai teh di itu bari torek aduh torek kok gitu ngomong hayang nyana bae yang teu bisa lalauna nu torek mah abe pajar ulah torek maksudna nyana ku batu ieu sorangan mah ngocoprak bae waduh urang geus hesek geus teu ngajalur nu torek mah teu nyambung hayang nyana we emang geus torek bari ku Ki Zaid dirusak daunna berarti ieu ja torekna mah geus torek tah kumaha tah walau koto aya bisa taen mun Ki Zaid megatkeun dua celi nu geus teu fungsi pahukumatun tapi wabi kaulin tetep diatun urusan celi geus beres tinggal urang nyaritakeun urusan mata wa fi ainin wallahu a'lam bissawab.